nepangkeun wasabi ku Rijal Palevi di kelas 10 IPS 3. Nepangkeun was teh teteh aya kalami-lami. Assalamualaikum Teh Repa, nyuwunkeun waktosna sakedap kanggo wawancara tiasa. Waalaikumsalam mangga Fikri. Menurut Teh Repa, naon nu dimaksud virus COVID-19 teh? COVID-19 nyaeta virus nu asalna ti nagara Cina nu nyebar ka negara lain nu ngajadikeun wabah virus. Di mana asal virus COVID-19 teh? Asalna ti nu binatang nu dijual di pasar. Naha manusia teh tiasa terinfeksi virus ieu? Sabab manusia nyepong binatang eta nu akibatna ngainfeksi ka manusia. Anu beunang virus COVID-19 teh di Indonesia jumlahna aya sabaraha menurut Teh Repa? Duka tapi prediksi abdi mah aya 1,5 juta anu terinfeksi. Kumaha tanggapan Teh Repa ka jalma anu teu patuh ka protokol kesehatan? Sarurang kudu ngawanti-wanti jeung mematuhi protokol kesehatan 5M. Nyaeta mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Nya sakitu ti Fikri Rijal Palevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.